Sampurasun kanca kasadayana. Alhamdulillah simkuring pada nguningakeun nyaeta pembuatan wayang golek besar teh alhamdulillah ayeuna entos proses akhir nyaeta ayeuna kantun nyetelkeun sagala rupina kalarasan ieu kakara simkuring anu ngadalama acuk wayangna gitu. Hayu ah urang uningaan sadayana kumaha proses anu salajengna. Atur nuhun.
Kan Tah baraya dina dengan ayeuna teh parantos sareng maestro anu ngadamelan wayang saara dunki. Aduh, bah damang. Alhamdulillah. Bah ieu teh waktu pembuatanan sabaraha lami, Bah? Tahu pami ieu teh ngadamel ieu nya, pami dina padamelan. Kumargi ieu mah hoyong engalnya, tapi alhamdulillah hari abah mah ieu biasa sabulan 2. Oh, Gitu. Marina seur keluarga. Itunya seur keluarga teh ieu teh pan anu ngecetna saha, Bah? anu ngecetna ayeuna dipasikeun karisnana. Oh, iya. Kasih Audi nya pengecatanana alhamdulillah ieu tiasa selesai teh ku gotong royong nya. Aya ieu nu ngadamelan anggeana saha? Anu ada mah acukna ieu putra abah teh sami. Oh. Ayanti, aya Nung, atuh aya Leuning sanes-sanesna gitu nya. Jeneng gitu tah. Jadi barudak anu ngareureuh kabehanana di dieu. Sabaraha ieu? Sabaraha kai anu seep? Sabaraha tangkal? Tah ieu teh kaina teh upami ukuran ieu 1,5 meter jangkungna nya. Tadi 1,40 meter ieu teh lah, tapi tiasa didiukeun. Ieu teh kaina teh ukuranna teh 40 persegi. Seep kaina teh ieu teh anu dietang kamari teh 6 meter. Oh. Tinggal witan suku duikeun ka leungeun duikeun ka awak sirah. Kitu nya. 6 meter ieu teh ukuran 40 pasagi. Tapi aya nu aneh, Bah. Nah, wayang ngangge sampean kan sakaterang abi wayang mah ngangge sampurit Nah. sosogo. Ari kaluhur mah ieu teh wayang purwa nya. Iya, Disebutkeun wayang klasik, wayang purwa asli. Tadi Robi rantaran ieu nu prayogina engkena bakal didiukeun di atanapi di karaton, atanapi dina kursi. Jadi ieu teh wayang teh tiasa diuk aya sukuan wayang purwa ge sami. Oh. Gitu rantaran beki dieu teh beki zaman ayeuna teh beki modern. Gitunya lain beki ruksak tapi beki modern. Jadi budaya urang teh lebih maju gitu. Budaya teh gitu. Matak nganggo suku bila mana aya nu narosena cenah nganggo suku. Abah tanggung jawab urusan make suku mah nya. Da jelema nu sukuan di rumah hatinya. Nya bener. Parengkor we nya gitu tah. Abah tanggung jawab eta mah. Pami ukuranna sabaraha itu? Tah ieu teh ukuran lebarna teh 45 cm. Lebarna tina ujung ieu duikeun ka ujung tukang kitu nya. Tah di dieu duikeun 45 cm. Terus di dieu duikeun ka dieu ukuran 46 cm. Mastaka hungkul. Mastaka hungkul. Karena kalau diukur di ka dieu, di ka dieu teh 80 cm, terus acan ka handapna di etang teh 140 cm. Sampai ke setengah ya. Sebentar setengahan, kirang langkung gitu. Nah, gitu we banyak. Tah baraja gitu we. Nge-review wayang ageng. Ulah hilap we, di like, comment, and subscribe juga ya guys. Hapunten dina sabudaya Kalpatan Ageng Sumawatal Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. alhamdulillah wargi-wargi Simkuring ka para kanca-kanca sadayana keningan wayang anu 1,5 meter teh nyata parantos rengsek gitu nya sadayana kaleresan di Simkuring di sarengan ku Bapak Simkuring nyata pengrajinna wayang anu 1,5 meter. Pokona mah kanggo sadayana salam budaya Sandi Kusuma Production. Mantap. Mantap.